Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng ngadauh saha Yahya bin Aktham. Yahya putra pamegatna Aktham, annamamu ari jalma anu tukang ngadu-ngadu, syarrun eta leuwih goreng minal hasidi tinimang jalma tukang hasud. Wa ya'malu sareng migawe saha annamamu tukang anu ngadu-ngadu, fi sa'atin dina hiji waktu, ma kana perkara, la ya'malu anu henteu migawe saha as-sahiru tukang sahir fi syahrin dina sabulan. Wa yuqalu sareng dicarioskeun naon amalun namami ari pagawean jalma tukang ngadu-ngadu, al-darru eta leuwih ngamadaratkeun min amali syaitani tinimang pagawean setan. Li anna amala syaitani karena sayaktosna pagawean setan, bil khiyali eta kalawan ngahayal, wal waswasati sareng ngawaswaskeun. Wa amalun namami sareng ari pagawean jalma tukang ngadu-ngadu, bil muwajahati eta kalawan silih adu harupan, wal muayanati sareng terang-terangan. Wa yuqalu sareng dicaritakeun naon azabul qabri ari siksa kubur, salah satu aslasin eta tilu tina sapertilu. Tulusun tegesna ari sapertilu, pil ghibati eta dina masalah gibah. Wa tulusun sareng ari sapertilu deui fil bauli eta dina masalah cikiih. Wa thulusun sareng ari sapertilu deui pin namimati eta dina masalah namimah. Wallahu a'lamu bissawab.